Lur, ayeuna dek arek muter-muter di lemburnya. Lembur dek teh siga kumaha sih? Kaayaana dek baheula keuletik pernah naon? Pernah lewat jalan eta, pernah lewat lembur ieu, pernah lewat hareupeun imah si anu nya. Tuturkeun terus pokona mah. Baheula mah jalan teh ieu teh masih keneh ledug ku taneuh, loba batu nya. Ieu teh tempat daek baheula keuletik ngaji di dieu teh. Empang ieu ge tempat daek guyang keuletik. Keur sagede kieu daek teh cek batur mah budak bader. Oge teh budak bader katelana teh. Tapi teh naon? Memang kudu bader supaya dikenang ku batur. Nah, ieu teh tempat daek baheula keur ngaji keur leutik pisan di dieu tanya. Ieu teh di daerah Nagrak. Lembur daek nya teh alhamdulillah ayeuna geus gede masjidna. Masjid Jami Nurul Falah Nagrak nya. Tuh tingali endah ayeuna alhamdulillah lega ieu. Geus di dieu teh daek teh pindah ka Tegal Pojok geus rada gede teh gitu. Di dieu keuletik pisan di dieu tempat ngaji teh ngarumpul teh. Ayo Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah. Ke mana? Ke situ ke Agengan. Oh. Batu ieu teh batu masa lalu nya keramat. Daek leutik mah ningali batu ieu teh siga gunung kaluhur. Nah ayeuna bet dihanapnya urang ge teu kaharti teh. Bener teu? Baheula mah da jangku tangah ningali ge. Daek oge ningali teh batu teh di luhur. Ayeuna dihanap secangkeng, lamun daek nangtung oge bareng sakieu. Baheula mah di luhur itu siga gunung bener. Tempat pangulinan di dieu keuletik. Ingat keneh daek ayeuna mah batuna ge jadi pendek apa jalan ngajangkungan teu kaharti daek mah. Tuh, ieu teh jangkung baheula mah kaluhur tangah ningali ieu teh. Ayeuna mah pendek ieu nya. Loba perubahan. Pangling ting daek na ngajangkungan. Ting ieu nu ngalalep ieu teh. Maju deui lah.